bisa ngeunah sote ibadah ka Gusti Allah eueuh nanaonan di jero hatena hiji we Allah sedengkeun cek Gusti Allah aing nyieun hate moal bisa diteundeun ku dua perkara lamun sia cinta dunia ka aing teu cinta mun sia cinta ka aing ka dunia teu cinta berarti moal bisa nya cinta ka aing nya cinta dunia moal bisa akhrij kubad dunia min qabul tidak keluarkan cinta dunia di jero hati anjeun fa inilah atba'u hubbi wa hubbad dunya fi qalbin wahidin kaula moal ngumpulkeun cinta ka kaula jeung cinta dunia di jero hati hiji hatenya cinta dunia nya cinta ka Allah moal bisa berarti di jero urang di jero hati urang merenungkeun aya sia awak cinta teu ka sawah cinta ka mobil resep cinta tante resep cinta jeung resep eta geuning ai ka motor resep eta nu mentak datang ka ngridit ge ku resep berarti siapa lo bakal resep jasa ka resep berarti teu cinta ka